Nah, kejadiannya di antara tahun 2000 sabarahannya 2004-an lah gitu kan. Nah, simkuring harita ulin di Pangandaran panggih jeung hiji bule ngajakan ngobrol mau coblak we terus ai kuring teh umut-umutan we kosrul hati nanti simkuring dibales simkuring ngomong bahasa Sunda mau coblak terus di bawah dongeng kieu tah cek simkuring teh do you know genjer I see gituan teh ngadi ke eta teh ngan cek kuring teh kieu eta genjer lamun urang ngadahar genjer eta sakumaha kuatnya dicapek isuk-isuk mah anger balik deui beuteuh kawas kitu kusim kuring ditanya do you understand ari jawabna teh no anjir atuh moal ngarti da kuring mah bahasa Sunda